Jadi Ya, menurutnya tentunya. bangunan Sunda mah ningali tangkal. Ningali tangkal. Jadi sagala rupi anu ditinggali di Sunda mah khususnya eta mangrupi salah satu koneksi orang sareng alam. Ya. Nah, kunaon eta dihubungkeun sareng alam supaya urang teh tiasa ngajaga dina alamna gitu da ainal alam rusak da urang nu sangsara. Benar. Urang nu balangsat gitunya. Jadi dina sagala rupi tindak tanduk masyarakat Sunda atau khususnya budaya Sunda eta sangat menjunjung tinggi Allah bahasa natunya sangat menjunjung tinggi hubungan sakasasama ka alam sareng ka Gustina. Tilu katang tuan teh. Tilu katang tua na tri tangtunya tri tangtu di puana Sunda. Aja nah apa di luar oge nya anjeunna salarasna nganggo tilu prinsip Tilu prinsip eta. Nanging kan karena budaya tetapi pengalaman nu benten eta akhirna ngalahirkan karakter-karakter anu benten. Sanes hartos bahwa silih asa silih asu silih asi ieu kuno atanapi teu tiasa ngabuana tah buktosna bahwa seluruh dunia ini sepakat untuk Warnanya urang teh ilmu eta teh ngaluas. ngaluas dan seluruh dunia nganggo eta Pak. Nganggo eta disadari atau henteu. Gitu. Tapi bahkan yang orang luar negeri WG gitunya, cek kasarna orang luar negeri ka urang teh sumping yang diajar gitu.